lamun jonghok ditepangkeun rarai dina raraga tasyakuran tanapi syukuran ieu teh hari jadinya milangkala nyaeta desa Karya Mukti anu ka sabaraha teh Pak ka 44-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan atuh ayeuna dieusi ku pangaosan, mudah-mudahan ieu momentum pangaosan ieu teh sok sanaos mungkin ini adalah lain daripada yang lain dan ini jarang terjadi. Bapak kubu mercayakeun ieu pangaosan teh ka Kang Cepot. Padahal mah parantos kuninga sadayana oge ari ahli na bicara dina bidang agama mah aya Pak Ustad, aya ulama, aya Pak Kiai, bahkan Bapak Camat oge eta luar biasa pinter ngaosna teh. Ya, Pori beda keur mah kuring mah sering sareng Bapak Camat teh. Luar biasa jeung si Cepot Pak pinter keneh Pak Camat aya urusan ngaji mah. Nu penting mah kajian saha wae nu caramahna urang regepkeun ku sararea eusina atuh lamun kira kaharti geura pake keur dina kahirupan sapopoe candak nu saena pikeun anu awonna insya amin ya Allah ya Rabbal sing aya tapakna aya tina ngaji teh Ibu sing bisa merubah kebiasaan tina kebiasaan goreng kana kebiasaan saha tapi hal-hal anu sae teh dibiasa sabab hiji perkara lamun geus dibiasakeun eta teh gampang dilakonanana ejeung hese ditinggalkeun beres teh Bu cak geura lamun geus jadi kebiasaan pan kadang-kadang inggung tinggalkeun nya ibadah salat geus sok beda jeung anu mimiti kakara diajar salat pan hoream bawaanna teh kakara nepi ka usoli ge geus asa 7 rakaat kapanana tapi beda nu geus jadi kebiasaan eta ibadah salat jadi kebiasaan we heula nya tah kitu oge urang kebiasaan anu sae urang biasakeun anu gorengna urang tinggal sabab lamun kagorengan geus jadi kebiasaan eta teh sok hese ninggal model naon contohna gibah ngomongkeun batur pan hese ditinggalkeun leres Bu nya sanajan Pak Ustad ngeblek-blek tapi dan geus jadi kebiasaan ieu biwir teh komo ai keur nganggur mah geuning aya we dicaritakeun leres Bu tuh datang ka dieu kadang-kadang aya nu ngobrol jeung baturna cenah ieu si pengajianna nahaon mah kieu ku Cepot ai torojo teh dalangna tapi daka sep ai dalangna eta ngomongkeun batur geus jadi kebiasaan mata kese ninggalkeun ieu mah contoh leutik we contoh leutik urang simulasikeun poe ieu nya urang analogikeun poe ieu contoh leutik da loba kapan aya momentum ngomongkeun batur teh dina teras imah kidinya kadang-kadang di pasar contoh aya tukang sayur ieu paman hapunten ke tukang sayur ieu aya tukang sayur aya ieu mah contoh hukum torojo teh tukang sayur kapan meureun nyampeurkeun teh lain saurang dua urang meureun loba nu meuli sayur teh nya ngagoroyong terutama ibu-ibu hungkul anu bibirna loba gini nya kapan sok aya nu ngamimitian atuh teu nu meuli kadang-kadang tukang sayurna cek tukang sayur teh ieu contohna teh cek kapan si itu teh randanya tapi cenah geuning tadi aya lalaki di imahna eta mimitina kadengeun kalau teresepeun atuh kalah beuki digoongan cenah ari aman teu apa kitu pos eta tangannya terus aya nu kitu maneh teh beres Bu tuh nya da ieu teh tina syakir teh paling duaan anu utara teh eta ke peda we baturna tuh da urang teh geuning nya bibir teh loba teh nganggur geuningan heuh ai dicaritaeun loba
jeung watek jelema deui watek jelema lolobana kepo deui tuh aya nu nyung di tetangga teh blumreng ngomong pasea deui padahal kaset keur nyetel film teu urang biasa keur eta kebiasaan goreng teh urang kurangi beres Bu cenah hese sing sibuk bibir teh ku zikir tuh sehingga atuh meureun leuheung we ai kaloba dikir mah bibirna nyaritakeun batur teh rada kakurangan heulaanan mah keur dikir-dikir adapun keberes dikir mah meureun kadang kalepasan aya teh teu anu tadina kasalaki daek popolotot daek poporongos sentak songhor buat baeud bukutak baketut kasalaki atuh beres pengajian masing saroleh kasalah bios gitu kan ibu payeun caroge eta ibu panon beki sipit beki molotot ya cek aing ge urang ieu alus aing jujur namun nepikeun ka aya ibu-ibu hebat cenah nyakang abi mah jujur lain jujur robah sia teh ayo jujur na dipigawe ayo robah nahan tuh eta ibu payeun caroge eta suanten sok beki lalaunan beki tarik paingan urang dieu lalakina bararagang meureun seubeuh dipolototan ku pamajikan da urang mah kadang-kadang sok hormat keneh ka RT daripada ka salaki. Beres ye. Heuh, mikir ijem lain seuri. Datang RT keur nagihan donatur jeung muludan atawa jeung rajaban beuceuk keur ngepel cek RT teh assalamualaikum cek waalaikumsalam Pak RT mangga kalebet eta ka RT eta ka RT cenah Pak RT hayang sehat hayang titis lah adu basuh we ceuk lamun pada basuh mah mending seblok beda ai datang salaki mah salaki tas di sawah awakna kesang gogobrot bari jeung pundukna hideung balas dipoe tas di sawah bari jeung manggul pacul napasna geus ngap pamajikan keur ngepel gorowok mah menta cai kumaha cek pamajikanna nyokot we kosora teu kadeleh ieu kokon keur ngepel aduh akhirna salaki teh daek kapaksa teu kapaksa cara cabe eta keramik da ngepel di gelayangan atuh pamajikan ngagantawang deuleu eta bapak sia teu beda ucing keramik da ngepel geus ditincakan deui ditembalan deui ku salakina bongan saha titah nyokot cai ku sorangan sedengkeun eueuh deui jalan iwati ka dieu atuh rek minum teh teu tulus ibu kalah gelut beres Bu kadang-kadang urang mah kitu nya hormat ke matak aya dongeng da eta rumah tangga salaki jeung pamajikan gagawean pasea bejeun pasea brai beurang pasea reupeting pasea ngan aya nu aneh aing heueuy kajen teuing gagawean pasea tapi ari anakna mah rendai ari gagawean pasea ari anak mah angger we ting burusut lain masalah teu di KB mah di KB ngan teu empan KB budak mah angger ting burusut anu akhirna arah subaha kapan pil KB dibalangkeun kajarian dipacok ku hayam pan hayam teu ngendong-ngendong tah hayam di KB gini
berai urang pasea repeting pasea akhirna nista majang utama salakina ngomong ka pamajikanna geus icih di detik ieu nu sabab rumah tangga urang eueuh pulunganeunana pasea jeung pasea sapoe piring beak 16 losin di detik ayeuna aing rek dit ti ieu imah pamajikanna loba sieun aya salakina rek ini mah mikir pamajikanna teh cenah kumaha akhirna boga ieu teh heula bapana teh heula lamun bapa indi ti imah ieu budak ari kumaha mangkani leutik keneh sok urus ku sia sundatan ku maneh sakolahkeun ku maneh beuki lieur teh pamajikanna teh heula bapana teh heula lamun bapa indi ti imah ieu imah arek kumaha itu mobil arek kumaha itu motor mangkani enmek arek kumaha jabacan lunas aing cok salakina teh tumpakan we kumani beuki lieur teh pamajikanna boga ide eta pamajikanna keur getreng pasea boga ide jol barasa ini satkeun erok meniluhur nepikeun ka ngabuliklah ka salakina teh sok bapa lamun bapa indi ti imah ieu rek usaha mangkaning bodas kene deuleu bapak padewan ge molotok ningali ieu atuh salakina teh kalah buluhan belehem tah kalahkeun ngomong ngalaunan teh heula mah bade saroko heula sakedeung ngan kade ulah diturutan ku urang karya mukti nya sabab aya urang Cilacap nini nurutan inget cek si cepot cenah lamun keur pasea kudu nyingsatkeun ero eta si nini keur getrek pasea jeung si Aki jol buarasa leuheung lamun kulitna mulus da ieu mah atuh jiga tapak dipanggang teh jaba meuni pinuh ku goreng jengkol aing ngagorowok teh ka salakina si Aki sok sia Aki lamun Aki ini timah ieu rek usaha atuh si Aki teh kalah ngomong lah kali buruk jadi tuh eta mah kisah doib eta mah geus keur mah doib pun sidan jadi maudhu ka ditu eta mah dongeng bid'ah lah eta urang teh rupa-rupa cara kapan supados kahartos pangintennya sing aya hikmahna sing aya tapakna sing aya barokahna ai barokah teh nyaeta tambah-tambah dina kasayanana jiadatun bil khair kasabada pangaosan teh sing larobah atuh akhlak teh gitu ulah pangaosan kalakuan anger kitu pengajian lain anu harti nu kitu ulah ngaji ulah ya lain maksud urang mah nya lalaunan we da kadang kagorengan mapan eta ngomongkeun batur ke da moal bisa ujung-ujung loba sekaligus kadang aya kelepasanana tadi mana urang poho rek ngomongkeun batur misalnya ceuh si itu teh langsung bekem lamun anu sorangan lamun anu batur mah dibekem bisi ieu mah batur rek ngomongkeun batur urang teh ngageuikeun jol kep we bekem ulah anu batur mah cukup we komo digaplok mah ulah lalaunan we urang sedikit demi sedikit lama-lama lain sedikit demi sedikit lama-lama sakit gitu robah nah insyaallah nya urang lalaunan we ulah nepikeun ka urang rek jadi makhluk amfibi uninga ibu bapak makhluk amfibi ari amfibi teh geuning cek ilmu biologi jadi aya bu guru aya pak guru aya guru biologi aya kapan eta dina ilmu biologi jadinya hari biologi teh bios jeung logos jadi ilmu kahirupan nu madak disebutna ilmu hayati cek ilmu biologi anu disebut anu makhluk anu hirup di dua alam teh disebutna makhluk da urang sekali ini
cek ilmu biologi anu hirup di dua alam teh disebutna makhluk. Naon contohna? Bangkong contohna. Dah urang teh ulah jadi jelema anu miuni bangkong. Nu hirupna di dua alam. Sabab naon? Mungguh kacamata agama, nu hirupna di dua alam, buktosna amfibi eta haram di dahareuna. Leres Bu? Dan manusia ulah jadi makhluk amfibi anu hirup di dua alam. Anu hirup di dua alam dina alam taat jeung alam maksiat. Salat dilakonan ngomongkeun batur eueuheuna. Pengajian gibah teu eureun-eureun. Tuh maksiat jalan baik pada kate bangkong bener nu kitu teh. Dina cai betah di darat betah mungguh kacamata agama amfibi haram. Tah manusia anu miuni bangkong anu ngabogaan watak amfibi eta ge haram. Haram naonna? Haram lebet ka surgana. Naudzubillah min lain bangkong anu sok ajol-ajoloan nya. Nah, matak dina agama mah ulah kagok, ulah aya istilah daripada henteu geuning sok aya. Ayanya daripada henteu cenah ceuk geuning ari subuh non, ari magrib jeung isya dilakonan, ari subuh geuning tara, dah daripada henteu. Aya nu kitu aya. Atuh cenah ngomong batur mah tara-tara acan. Ayanya cenah ceuk geuning kunaon pengajian can bubar batur can mulang geuning jeung geus mulangan saparo ngaji teh daripada henteu. Sakitu ge mangkat urang. Deuk. Kagok nu kitu teh. Da isukan meureun di akhiratna teh ka surga keun henteu manehna mah. Ngan diteukeun dina lawangna hungkul. Nalika protes manehna ka Allah, ya Allah, batur mah dilebetkeun ka surga, ari abdi mah bet dina lawangna hungkul. Kumaha cek Allah daripada henteu. Mata kudu kapah dina agama teh tah kieu wayahna aya ngaji jeung si cepot mah nya. Beda sareng ngaos sareng Pak Ustad, Pak Kiai, sareng ulama, sareng pajengan seueur referensina. Banyak referensinya ada kitu kuduna dina agama mah. Di dinya sumberna Al-Qur'an jeung Sunnah ulah lepas dina koridorna, bahkan nu matak dina salebah dieu diajar agama ge ulah ngajadah. Diajar agama mah ulah ngajadah maneh teh sia. Kecuali dina halia dunya dan dina bidang kesenian sabab ari seni maka motekaran kreatif kadina teh inovatif. Dan dina agama mawayahna geus mutlak absolut tidak bisa diganggu gugat asas legalitasna Al-Qur'an jeung As-Sunnah eta mah ulah ngajadah kudu boga